Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma badu. Para mitra anu kusingkuring dipihormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kanggo sagala limpahan rahmat sarta hidayahna. Tina kasempatan ieu urang tiasa patepung Pak Ampok jomok sasarengan dina ieu dongeng. Sabab, lamun teu aya nikmat nama, urang moal tiasa patepung sareng mirengkeun ieu dongeng nu bade kusingkuring bade dipedar. Sholawat sareng salam urang haturkeun ka junjungan urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran anjeunana, urang janten tiasa ngabedakeun sagala perkara di hirup urang mana anu hak jeung mana anu bathil. Para mitra sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa-rupa ciri jalma soleh. Ari soleh teh nyaeta hiji sifat anu wajib aya di tiap jalmi anu ngaku agama Islam. Sabab ku jalan soleh urang tiasa takwa ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kiwari mah seueur jalmi anu hoyong soleh tapi teu terang kana jalanna kumaha supados tiasa janten jalmi soleh teh. Anu malah kadituna sanes janten jalmi soleh malah janten jalmi siga soleh. Antawi soleh sareng siga soleh tangtos benten tebih. Kumargi ari jalmi soleh mah ayat cirina anu tos dijelaskeun dina Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 114. Yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Dina ayat eta dijelaskeun bahwa ciri jalma soleh teh aya opatnya eta. Kahiji, iman ka Allah Subhanahu wa Ta'ala sareng kana poe akhir. Ciri kahiji jalmi soleh teh nyaeta jalmi anu iman ka Allah jeung kana poe akhir. Naon kaitanana ari jalmi soleh teh kudu percaya ka Allah jeung kana poe akhir. Sabab hiji jalma lamun boga kaimanan anu bener manehna moal gagabah dina ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Hartina bakal bener-bener ngajalakeun parentah Allah sesuai syariat, rukun, sareng ilmuna. Jalmi anu iman ka Allah bakal salawasna ngajalankeun ibadah kalayan make ilmu. Kaitanana jalmi soleh kudu percaya kana poe akhir, sabab jalmi anu percaya kana poe akhir maranehna bakal salalawasna ati-ati dina lampah samemeh ngajalankeun hiji perkara jeung bakal tadabur, mikirkeun kana akibat anu bakal timbul tina eta perkara. Kadua, marentah kana ma'ruf. Nurutkeun kana ulama, ari definisi ma'ruf teh nyaeta perkara anu dinilai bener ku aturan syara jeung adab. Hartina jalmi soleh mah sok peduli kana perkara anu bener bari ngajak kana eta perkara, contona sapertos salat, puasa. Jeung perkara-perkara anu sejenna. Jalmi soleh teu oleh ngajak ka sasama jalmi kana perkara anu bener. Hartina moal nyaman ngalakukeun kahadean sorangan pami anu sanes heun teu ngalaksanakeun. Kaatilu, nyarek kana munkar. Lamun definisi munkar nyaeta lalawanan tina ma'ruf, hartina sagala perkara anu dianggap teu alus ku hukum syara jeung ku adab. Dina hal ieu, jalmi soleh mah moal betah pami ningali hiji hal anu teu hade, mangka jalmi soleh mah tara ngantep kana pamunkaran, cara nigah pamunkaran geus diajarkeun ku para ulama dina kitab Sulamut Taufiq. Yen urang ningali hiji pamungkaran, maka wajib eta urang nyarekna eta mahrek nyarekna ku ucapan, atwa ku kalakuan, atwa kumaha wae carana supaya eta pamungkaran teu dipigawe. Kaopat, ngaburu-buru kana kasayan.
Ciri jalmi soleh anu terakhir nyaeta ngagagancang kana kasayan, hartina tara nunda-nunda kana hal anu sifatna sae, teu kudu diajak. Tapi dina ngalaksanakeun kasaean aya nu langkung penting anu kedah ku urang diperhatoskeun, sanes ngan saukur kudu geuat tapi anu paling penting ngahiji elmuna. Janten, percuma wae pami urang ngaburu-buru migawe kalusan ari elmuna kosong mah. Da hiji kasaean atanapi ibadah pami teu make elmu eta teh moal ditarima ku Gusti. Nah, palamitra anu dimulyakeun ku Allah, manawi eta nu tiasa ku simkuring didukikeun, mugi ku penjelasan ieu urang bisa kalebet kana kriteria jalmi soleh. Amin ya rabbal alamin. Palamitra anu dipihormat, hapunten ngalantur bae. Hayu urang lajeng keun deai kana dongeng. DR A. Leuweung larangan. Bagian ke-24. Wilujeng tepang Dewi Palamitra, hayu urang teras keun dongeng anu katunda, wilujeng ngadangu keun, beraal ah. Panon Sisapla, Molotot. Baham, Calangna. Niatna mahayang ngajerit, anjakal teu kedal. Getih terus ngucur, kaluar tina laranganana. Akhirna, guprak. Awak Sisapla ngaguprak, ngabebengkang. Panon, Molotot. Bahamna, Calangna. Kulitna pias, boleas. Sabab sakabeh getih dina awakna geus kaluar. Getih Sisapla anu ngabayabah maseuhan taneuh beureum eta pakuburan anjing hideung, lalaunan nyerep ka jero. Sanggeus sakabeh getih nyerep kana taneh, beraah eta kuburan berulah. Tina celah rengkahan taneuh, kaluar haseup hideung. Ipis mimiti nama, beuki lila beuki kandel, beuki kandel. Geus kitu, wus. Haseup hideung ngalongit, janggelek. Waruga anjing hideung tanpa hulu. Waruga anjing hideung cumaguh, deuheungna anu sapat, diangkat. Teu lila, hijo mantara ngabelsat hiji bayangan hideung, nutup ka handap. Tetela yeu bayangan teh, taya lian ti hulu anjing hideung, murukana beuheung, rek ngahiji Dewi Jom warugana. Ngan, samemeh hiu hulu Jom beuheung anu sapat bisa nunggu Dewi, lumangsung hiji kajadian. Panon lalaki keling, anu pangawakanana jangkung gede simbar dada, muka lalaunan. Lugai tina mujas Medina. Sirah, gogodek. Biwir, kumecrek. Margono, sanajan urang ti golongan hideung. Tapi, aya watesan. Nepika kamana urang kudu tumindak. Anjeun geus kaleulewihi, Margono. Hayang malespati, nepika poho di Purwadaksina. Wayahna, Margono. Kuring salaku anu ngajaga ieu lengkop siluman, moal cicingeun, moal bisa ngantep, kana talajak anjeun. Eta lalaki, ngagerendeng. Plaak. Dampal leungun eta lalaki, nepak lemah. Bari ngawatek hiji ajian, tina rangkean jurus-jurus siluman. Saet uus tina jero lemah kaluar hiji barang, mangrupa peso balati anu lambokot ku getih. Balati Margono. Anu lambokot ku getih orai hideung, nuti heula ditandasan nepika perlayaku Margono. Balati anu dilelepkeun ka jero taneuh ku si lalaki keling, sangkan teu menta Dewi korban. Kiwari eta balati, dikaluarkeun Dewi ku si lalaki tina jero taneuh. Wayahna, dunungan maneh geus tumindak di luar bates, nya maneh nu bakal jadi batesna. Indit. Si lalaki, cumarita ditujukeun kana eta balati. Beres cumarita,
Wult ieu balati dibalangkeun ka ajo mantara kumanehna, dibarung bari mapat keun aji, benteng kadugalan. Waktu hulu anjing hideung nyirorot, rek numbu deui kana beu heungna, di belah kaler, ngabelesat cahaya bodas, anu mapak eta hulu anjing hideung. Saet, bres. Cahaya bodas anu tayalian ti balati anu dibalangkeun ku lalaki nu ngajaga lengkop siluman di leuweung larangan, ngagabres. Niruk beu heung dina hulu anjing hideung. Kadenge sorang ngajerit, antara kowongna anjing jeung jeritna manusa, matak keuung, matak muringkat bulu punduk. Belesaat hulu anjing hideung ngabelesat deui ka ajo mantara. Terus muteran warugana. Teu bisa numbu deui kana beu heungna, sabab kaganjel ku gagang balati. Sanggeus muter aya kanu 7 kalina, ieu hulu ngabelesat ka ajo mantara, bari teu eureun babaung. Sorana antara ambek pinu kaceuceup, jeung ngageuri pinu kanyeri. Sedengkeun waruga ieu anjing, ngagibrik. Jiga anu nahan amarah, sukuna, kakaup kana taneuh. Geus kitu, belesat. Ieu waruga anjing hideung tanpa hulu, lumpat muru ka ajero lemburnya lindung, mawa kaceuceup jeung dendem anu pohara. Kau waktosna. Palamitra CF, tangtos panasaran, tapi da kumaha atuh kedah hanca. Mangga urang antos salajengna. Caak permios,